Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Bapak ngawagel di dia abdi ti Sakola Yasti gaduh tugas ngawawancara padagang di SMK Yasti. Saalit kanggo diwawancara. Tiasa nyunkeun wakosna depi Mohon mangga. punten depi wasta Bapak saha? Oh nami abdi Japar. Bapak Japar. Ari Bapak bumi di mana? Abdi bumi di Cibatu Pos. Batu Pas. Oh, Bapak tos sabaraha lami Bapak dagang di dieu? Abdi tos 3 tahun. 10 tahun. Ari penghasilan Bapak sadinten sabaraha? Sekitar 600. Sekitar 600. Kumaha Bapak ari icaran di dieu rame apa henteu? Alhamdulillah rame. Alhamdulillah. Ari Bapak kawitna modal dagang sabaraha? Modal dagang kawitna, modal dagang sadayana. Nya modal dagang sadina Bapak. Oh sadayana sekitar 7 8 8 juta. 9 juta. Oh. Bapak icaran sadi dinten ti tabu baraha dugi tabu baraha? Di tabu genap sampai tabu 1. Di tabu 1. Kumaha suka dukana Bapak salami icalan di dieu? Suka dukana nya kadang rame nya kadang sepi tuh. Sok aya anu ieu icalana sok aya nu sami nu nurutan gitu. Sami nya Bapak. Jadi balang bentrok gitu nya Oh, Bapak bentrok. icalana. Oh, aya teh pengaruhna Bapak pandemi icalan teh. Oh di pandemi ieu teh kamari mah berpengaruh lah sama penghasilan gitu. Jadi kirangnya Bapak Kirang. karena penghasilan. Kumaha harapan Bapak ka payuna tina acalan ieu? Tina icalan ieu nya tiasa muka cabang di berbagai sekolah lah gitu. Oh, amin Bapak. Hatur nuhun Bapaknya nganggo waktusna ngaganggu ieu teh di Sakola Yasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.